dibandingkan jeung hudang hebatan keneh baru pada subuh hudang zohor teu make salat rawatib baca sunah teu make wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam gua lepak we teu baca istighfar teu baca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kaca deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak duh aing mah awak teu pati sehat hayang puasa di bulan Ramadan deres kene. Aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereung bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ke Lampung, di Lampung ge keur paili ka Medan ke Palembang mending maling bae di dieu lah motor maling mau buat gitu bae macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang hees kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngonci maneh pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu ngelehkeun gateung aya nu kos kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macem-macem tahun bener teh maka bae nu bener
nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan dek disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut kabogoh urang mun urang dek kadatangan kabogoh urang dek kadatangan bebene urang sapoe eta mandi 17 kali 17 kali gosok dage make batu bangkong ajur awak ujian tadek nyambut kadatangan kabogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan besi kabogoh kecewaeun pokona mah dek kadatangan kabogoh poe Sabtu di subuh mandi deui di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup ngaca nage teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut kabogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu geh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh di warung di deuleu tukang warungna ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang kabogoh berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh kok kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa nah ye urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaloyan tibatan nyambut kabogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modean keneh ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'a teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam Waalaikumsalam gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya keneh di sajadah hudang asar
kacai deui semua bareng sholli fardhu asih Allahu akbar likum brak deui udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ke Zohor nonton TV datang ke asar atawa aki-aki aya nonton TV bae teu ngan cicing di hareup jalan aya leungeun we nyekelantas bae aya mata kasih embablon da. Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu. Cilong mah wawanu kitu wawanu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah terbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu geus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ke Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat tahun teh Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon teh aki-aki tambahan bloon bin goblok teh aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran saha Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh siapkeun Quran lah cenah kieu ya geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca di cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres tege aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak jadana bebeja ka babaturanana ka anak mah rame jasa mobil tibalik kabeh mana cek Incu dibalik salah maca dan koran anu dibalik ai kolot baheula kos kitu nah ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae urang pajar hansip biasa bae dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho atuh biasa bae malah mah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloon di mana geus mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati apa lagi urusan aing sama urusan PJ sama urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus
apa nama ieu ulah datang ka nungtek kita nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kieu harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye Assalamualaikum udah nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge kana we atuh pan bebeja ka dieu minta jang meuli eta sakene ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah atuh kaing ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego lah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling dideuli kiai bengkak saya nggak ngaji cenah ya emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaju gerget ke bupati namanya cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ieu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI-keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudol ya asup Golkar deh beres cek Pudol ente aing mah duitna doang akur doan yang Haji Pendi lah teu bareres nah ieu sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngabahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan dia coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga kunga hormat na matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa
dek datang Ramadan can kabur Ramadan datang nyana ku ngahormat kahormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui sorga nah maningan pae ta meme Ramadan maningan datang ke Ramadan cak aja pede puyeng aingnya kan tuh asana model nu kolot mending pae lah saknya lah guys teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang. Aing si bunga tante dek datang Ramadan. Jabongan awak siapa ku tolol-tolol teh. Bunga teh siapa? Lapar sakana. Nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung ju batak kiceup eta di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat angkat leungeun kunaon aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu aleun sama lain puasa gering mah tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid tugasnya nuliskan raqib nuliskan nu bagus atid nuliskan nu goreng guys pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantama teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mal bisa jawab nyahonya ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khopi aulia para aulia Allah para sholihin panggana mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang pereum tapi kan di jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lah nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat ya Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe ta ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wah, hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu jitu ngajina tetap teu geunaheun kadegena sebab niatana lain deuk Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye
waduh barang dibere ku bupati rada bau ya, rada bau, waduh pilpres gede berena bau bentak ya, bau bentak geus menang can bau ya ya. Waduh bedak dilarang kemarin mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teh nyaho kan kok ican turun-turun cenah duit aya teh kiai nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca nu ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh untuk si hade hati-hati ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantap ya nya nah ieu hate urang kambe ku malaikat mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala ka ambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tadi nu sok kampanye teh iya betul iya tadi hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato de ulah didareukeutan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luya gloyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus geus bae tawatulah hampura Gusti ih tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi dek ngelempeng diri dek nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari kene hate buka ke lempeng ke rapihan kabita amat mun dongeng-dongeng para sahabat para tabiin para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar aing mah bejana be ieu datang ka huisan ieu careh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung Kanjeng Nabi bulan kaula Ramadan syahru ummati entek jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan. 2 minggu deui urang siap-siap hawana pun saya hawa Ramadan geus aya hawa
emang ngunang geus kaambeuh ndek pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa bae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing muasaan si sarwit isya jasa urang make di puasaan bohongan gua yang ditanya nya teu nembalan tanya deui nyileuk kajunyana naon ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu muasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum tah budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur. Nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hara rampang bae daripada diet lah mendingan dia dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa teh puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ieu mah tidak kusasa kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cak Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah ganjarna ge aing mita henteu naon teu ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah tak puasa mentak aya hiji waliullah beki dahar jasa ieu dahar bae wali nya teu ganyawan pajar lain wali jelema isuk-isuk wuduk 2 piring beurang saeutik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar bae aku dahar pan biasana wali mah zikir bae ieu mah bae aku dahar malah dek ngaji ge nimbel blong budak dek ngaji ge nimbel sabaraha kebel na ngaji sih tetep nimbel bae persiapan cak cenah ieu aya nu ieu puasa bae ieu nu saurang mah puasa bae puasa salat lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mendek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalintu mulut eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae aya nyana mah teu kiaina biasa bae nyana mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat oh luhuran nu dahar bae balik nyana ka ieu mah can pati percaya panyanya asana jadi unggal kita kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulan nanya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya eta deui kiai aya hiji kiai dia anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna
make kajero heula doa ke Allah oh barang keluar deui teh luhuran anu dahar bae uyang aing mah bingung sakena teh luhuran anu dahar akarak dua ikat tilu wae nanya urang sabulan deui udah nya deui kok kieu hebat di lain tempat. Nah jadi sarua jeung tadi dah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek jadi jawabanana mama tadoruh heula ka Gusti apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban luhuran nu dahar bae ciban bisa kitu ja pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum beureum bae pada tuh bisa luhur tepuyang enggak ada kan ini luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya nama deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu eta sia pangkat ieu mah eta mah bangsa nanggaran-ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa ieu mah puasa tah luhuran nu teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur ja aing ge dahar bae sia mah sok aju kasorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu nilai mah kabeh ge koros kabeh doh codok kiai sok-sok kiai ge orekos aing bapana orekoros urang rombongan orekoros kabeh anu urang selipna di mana ieu tuh nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seungeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya kanu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar bae belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah hayangnya selipna oh budaya nyaho selipna saeutik mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalama sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar berarti elok aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana anu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teuing keur ngaji hes bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah hes bae nah ieu wali ye walingi ye belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cak eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selik saeutik bae silakan cilaka nu mantap nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meslik loba jasa tuh ieu mah
loba jasa selip lah tuh orang ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang dek dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka. Nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah ka puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti. Andai kata abdi dibere kuat berido jasa, andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tanu hebat mata urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panaya kieu ye aduh ya aing lapar jasa ye teu genah hirup ya aing sabarna mah aing aduh ye parentah bae tapi aing lapar ye aing mun bisa demo mah Allah demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos gitu ulah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh kumaha tenang Allah teh lain jahanam tah bantu aya pandingan jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar laun neuleuh ieu tak ulah datang ka kos gitu kos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo pangangon eta tak ieu nya jadi urang ridokeun ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiaeuna ridho abdi dibere sehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan tahnya jadi sambutlah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta ya abdi hamba ingsun idza aradta tatkala ngarepakeun sira tadkhula yen tah manjing sira haram ing kesucian ingsun fala taltafit ilal mulki maka aja menoleh sira maring alam mulki wal malakut abeh tereh tamat tadina. Bismillahirrahmanirrahim wa asala bihim yawman thumma ra'awul hilal hilal syawal tegese tanggal bulan syawal yana yusalak nasaduhunna yusalkan wa ana yusal bi akhir Ramadan ikut dekat dalam akhir bulan Ramadan law ta'akhara al-hilal lazidtukum ka'anna al-hilal zahar Kaisatuhul hilal ikul lahir ya hilal ba'da tis'in ashrin dalam suasana sangalan 20 min Ramadan letatazaking bulan Ramadan fatamanna rasul kangarap-ngarap sabda kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mulai Ramadan salasina yauman ing satuhune kalakuan iku lamun sampurna para Ramadan ing 30 dina lawasala bihim lawasila bihim iati maka bakal nepungakeun ya kanjeng Rasul kalawan atau satanas lawa jizu angin tegamaring yang tak apa sianas wadarru litarkihi lan maik yang nas kadua ninggalkeun sholat yang ting cek kanjeng Nabi Ramadan teh ulah waka akhir hayangnya dek diwisol-wisolkeun ku kaula niscaya lamun terus wisolnya na bakal mal kuat wa qul ziddukum azani mahdzubun lan utaima kula ziddukum azani kang kapindo iku kang den buang tok tadiu tapi takdiran mahdzub la ziddukum wisolan kaya ti buhing suning sira kabeh ing wisol
kalau menakalahum hina abawayan tahurun harapakeun ya Kangjeng Nabi sapuhune Kangjeng Nabi alaihi salam qol ucap ya Kangjeng Nabi lahum gadenas wa uqubatun utawi mangkono menekal iku uqubah kalau fa'il bihi ma yakunu ibratan li ghairihim kaya kang migawe bi usatam nas manusia barang kang ana yang ma iku ibrah kadulian nas supaya jadi ibrah ka lain para sahabat ulah sok ngahaja-haja ngawi sol khususna umumna ngalaksanakeun nu teu kuat sanajan bagus teu kuat mah jadi goreng la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jadi tahajud ge 2 rakaat bae helana 2 rakaat asal istiqomah 2 rakaat langganan ge ngosok langganan ngosok 2 rakaat ge masyaallah sakalina tahajud bebeja ka batur masyaallah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nagih puasa sakecamatannya hokabeh pohara gila bebejana mah dakwah ya Allah aya model kos kitu jelema nya pikul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim fala taltafit ilal mulki wal malakut wal jabarut yanal mulka syaitanul alim wal malakut syaitanul arif wal jabarut syaitanul wajib man ramaka bi'adami disapaman iku kagodayangan galawan gang suji gang tetep saking mulki malakut jabarut bahwa nakatiman matrudun indallahi ta'ala bukan dan tolak Allah ta'ala ani matrudal kurbah jainsun ing matrubal kurbah dan tolak kaparat malin Allah la matrudad dar orang mana dan tolak dar yakni jannah surga wa hum alladhina yatrubuna al-kurbah qulub yaman ing kaparat dina ilmu tariqah nu maksudna melalui suluk maksudna hayang ngarasa deket jeung Allah lainnya ngarasa hayang karasa ilmu Allah teh lainnya hayang karasa si makna Allah lainnya sekedarnya homa ilmiah urang geus nyaraho Allah teh ngatur Allah teh nguninga Allah teh nguping Allah teh ningalikeun tapi hayang karasa lamun hayang karasa dibere kutuan secarana kenging ti Kangjeng ngebentukna hadis qudsi teh hadis cuman langsung ti Allah lain merupakan wahyu ya anggi hamba kau sahabat pemerintah pengusaha santri kiai lalaki awewe di mana bae ayana di mana anjeun berharap hayang asup ka kesucian kaula hingga boga rasa deket jeung kaula lainnya rasa Palatal tampit ilal mulki ulah luak-liuk di alam mulki kamulki urang di alam mulki wari dunia ngasut ulah luak-liuk karena dunia Allah sebab dunia teh syaitanul alim
artina seton alim teh gangguan ka jelema nu nyaho urang cicing di alam maut hayang deket jeung Gusti Allah atuh ulah kaganggu ku dunya ulah lurat leret ka motor beat ulah lurat leret ka motor Vespa nu ayeuna teh naon ngaranna tuh boga mah teu ngomong kalyawan we teu boga berarti Vespa nu ayeuna 25 juta sia ya lain teu nyahoan hese teh hirup di kampung teh nyaona naon Vespa nu ayeuna 30 juta memeh diselah geus 4 tolongan ulah lurat leret kakarimun segala kaapansa segala ka mobil kijang Fortuner ulah satungtung lurat leret kadinya urang kaganggu ku leretan urang eta teh setan ngaganggu berarti kan urang setanul alim atuh mandeg urang di alam mulki moal nembus ka alam malakut moal karasa tuh deket ka Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh si makna Allah ngan nyaho hungkul moal karasa tuh deuleu Allah ngan nyaho hungkul atuh aya hungkul mah teh urang diaji wujud gidam bako mukhalaf pahle malah mah dinazomkeun pan ari erek magrib teh wujud gidam bako mukhalafatun lil hawadisi iyamu binafsi jangan yakin jangan ngalaud we eta kos adzan dibayar teh ya keburu waktu datang azan we geus teu wudu heula besi dicoret teu karasa deketna Allah teu karasa dengena Allah deuleu Allah lantaran urangna kaganggu ku leretan urang terhadap dunia satungtung urang encan bisa ngalepaskeun karesep urang terhadap dunia urang didinya aya di alam mulki ana di alam mulki atuh moal ngeunaheun ibadah moal ngeunaheun moal karasa nikmatna ibadah moal we wajen teuing ada talar Quran talar hadis Bukhari jeung Haji Bukhorina di bawah tetep bae moal ngeunaheun profesor nyana pangkatna doktor nyana tetep bae can bisa nyalengitkeun eta moal mantap famalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqat walau qara alfin minal kutub baca sejuta kitab bacaan kitab thariqah kitab tasawuf tapi teu daek beraktekeun ngaleungitkeun leretan-leretan kahayang teu meunang manggih anu bae nol jadi tajakeun bae nomerna nomor sabaraha di mana si kontrakanan lain deui bangunna teh mah masih ngejepret keneh tuh deres nyandung mah jadi dilaksanakeun ieu mah nyandung teh pan mikiran depan bolon teh mah pokos kitu mah ngan sakadar ngahayal bae di mananya tuh aya nu kumaha geus motor geus mobil geus tanah geus imah geus macem-macem atuh ulah boga cenah kiai kos kitu mah cak sanita ulah boga nya sidina Abu Bakar Siddiq tadi ribuan onta sugih berarti kan tapi kan nyana ti heula ka sorgana cek Kangjeng Nabi memeh sasahage atuh Abu Bakar heula ti heula ya Allah ya Rabb sampaikeun ka Abu Bakar geus datang ka lawangna teh dibukakeun sebab Kangjeng Nabi na jan datang berarti kan ti heula ka sorgana nungguan dibuka ICU mah pan ngojay aya keur carita sugih
Sina Umar sugih, Sina Utsman tadi kan kadenge Zubair kadenge, Masya Allah Zaid bin Harithah sugih kabeh awe nyerakeun 100 gram 200 gram sararugi kan berarti saat eta kuariga leuwih ti eta sugih mah ngan keberanian berjuangna nol kenana tuh dongeng nasina Abu Bakar Siddiq gudang tipe-tipe ngajusieun ka pocong jauh cenah Sidina Ali mah pan teu kasebut Sidina Ali mah diulah ku Kanjeng Nabi jadi khalifah jadi amir titah ngurus Kanjeng Nabi na berangkat Sidina Ali titah ngurus di dinya hayangeun jasa Sidina Ali ulah maneh di dieu saha nu mimpin Madinah Masya Allah kejat Sidina Ali teh geus ngasahnya na pedang ulah hari sih mapan kekejat embung embung gitu iya jadi hese lawan jatuh Abdul Qadir ke ulah-ulah nyaritakeun tanahna ulah-ulah nyaritakeun bangunanna nyaritakeun naon gitu ngaranna kandang kudana 40 tina emas kabeh atuh bisa ngabangun tina emas berarti kan sugih yuk kan bisa jadi kutub lain urusan boga jeung teu bogana lepas na hate urang mepen make tamer we gede kutung kerangka tengkring make BHS teu dicoplokeun eta nanti anu ngambaina teh siamu kiai hayang kadele amo masyaallah lamun tadi dalekeun ditoel deh tadi dikitu-kitukeun dihareup teh kotrek eta nanaonan lain make jeung teu makena ta'alupna resepna hayangna diimbung-imbung ku urang aya geus tulisanna waktu dirahmi indung urang sugih ya sugih bae dihayang-hayang jual ieu jual itu di modalan dagang kalaka imah eueuh sapotu atuh hese tah lepaskeun jero hate ya Allah lain eureun dagang lain eureun jadi negarawan nu saha ngurusan ari eta Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Aita Raden Patah jadi raja Sunan Rahmat dan lain sebagainya Syekh Maulana jadi kutub nya raja nya kutub nya sugih atau tinggal Syekh Maulana Hasanuddin 150 hektar tulisanana milik tuan Syekh Maulana Hasanuddin belah dieuna diaku kajen geus ieu bae nu 60 hektar masih jelas di negara masih kene milik Syekh Maulana Hasanuddin kamari nu maot besan kula eta kan di bagian di badan wakaf Haji Junaidi datang kan ka kula 2 kali diguruskeun Banten supaya utuh kembali ternyata dia tentang kurang Banten mantak teh jamu gak hirup gantung milik tuan Syekh milik Syekh Maulana Hasanuddin nyana ngawakofkeun silakan eusian bagi jelema nu deuk daluhurkeun agama wakofna kaos kitu kan ya Allah ya Rabbi kajian geus 150 tinggal 60 jelas 60 badan wakaf pusatna Haji Junaidi nu kamari maot kula ka Jogja nyana nu nguruskeun ternyata gideg waduh bagaimana mau selesainya ya? Nah iya kan iya mah kertias tapi urusannya iya mah urusannya sugih kan berarti tapi kasugihanan nanti dianggap di wakaf ih ayeuna mah wakaf diungkit itu mah diwakafkeun ayeuna mah wakaf diungkit mana itu mah Masya Allah kuburan ke kuburan dibongkar deh mentak tulang ngalanat kanyana sial teh si Pepen cegana tulang ngamuk tulang nah iya urang di alam mulki bae sakieu berat tapi lamun urang mun tayang ka Gusel penta ka Allah ja Allah nu bogana Gusti abdi hirup di hirupan ku Gusti sehat di sehatan ku Gusti maot ge di maotan ku Gusti abdi ulah waka di maotan Gusti satungtung encan dibere lepas tina dunia rugi abdi ke kapanggih jeung Gusti teh abdi teh bakal liko bakal kapanggih jeung Gusti
Haju abdi bakal ditanya ku Gusti sabaraha taun sia dibere umur ku aing, sabaraha taun sia hirup di alam dunia, ku aing dibere sehat sia, dibere ilmu sia, dibere dunia sia, dikamanakeun dunia sia, nang di mana dipake naon ku dia. Masya Allah. Tah abdi Gusti penta ka Gusti, mumpung abdi dibere hirup Gusti tur dibere umur sehat abdi teh Gusti ulah wakan di maotan abdi hirup abdi teh ieu teh du Gusti. Atau Gusti mere hirup ka abdi bere abdi lepas tina dunia. Kakaji pendeta aing aja teu kudu ngadoa geus lepas ti heula. Aing teu kudu ngadoa cak nya. Geus arareuh mobil nu aya ge geus dililimpi bae ku debt collector. Lain masalah di eueuna jeung ayana hate. Ai eueuh mah jeung aya eta mah lain urusan hate. Aya lepas hebat, eueuh teu lepas ya teu rugi. Atuh nya eueuh tapi hate yang keruk. Nah ieu lah toriko. Toriko teh deuk ngalepaskeun di alam mulki hirup di dunia tapi orang lepas tina dunia. Masya Allah. Lamun eueuh nu ngabimbing hese. Bimbing kurang awak kurang melalui pembimbing ngaranna Haji Mursyid. Jangan Gusti deket di pasar Kemis saya Haji Mursyid. Tuh emangnya mah ngabatur kadinya nyaho bae. Lain Haji Mursyid. Loba tanu nanyakeun ka kula kiai cenah kula hayang kapanggih cenah jeung Haji Mursyid. Atuh babari teh ka pasar Kemis. Tuh loba jelema nu hayang nanyakeun Mursyid teh kudu ditanyakeun Mursyid ngaji lempengkeun hate ka Allah urang endek ka Allah beneran jeung teu beneranana Allah Maha Uninga ketika urang deuk beneran engke ku Allah dipertemukeun urang deuk usaha beneran hayang boga guru usaha bakal diayakeun ku Allah urang teh hayang tani nu bener kumaha carana guru tani bakal aya asal nyaan deukna. Urang hayang bisa nyupir ngenekan heula engke ge bisa mundurkeun majukeun geus bisa tinggalkeun supir urang berangkat. Jing atuh kumaha tekad urangna ja urang ieu dina Quran dina hadis kabeh geus nyaho nyandung teh ibadah tapi kan urang teu berani. Ayo naon teh sebabna ayo? Hah? Takwa. Iya, takut sama yang tua. Ya tunda aing mah. Urang keyakinan urang na keyakinan ka Quran apa keyakinan ka makhluk. Nah, balik ka urang. Jawab geura urang endek ka Allah hayang ngaji naon ya? Hayang ngaji nahu. Pasti jelema neangan di mana sih guru nahu di mana? Oh aya tuh di anu Alpiah. Urang hayang ngaji ilmu mantek di mana sih? Berarti kapanggih ge guruna. Urang hayang ngaji Fathul Muin di mana? Ge kapanggih? Gitu kene urang hayang ngaji ma'rifat hayang bisa wusul ilallah sing nyaan bae atuh kuari ngaji sing bener syariatna jak moal aya hakikat tanpa syariat. Oh kirituna kajian buku mah engke guru na macem-macem aya nu guruna anjing pandina kitab tasawuf teh nyana ngaguru teh ka anjing kumaha anjing diamati ku nyana masyaallah anjing mah tilok maling daging lamun lain dibere ku sayyid beda jeung kucing hiji nomor kedua anjing mah nurut lamun di tangga jagaan beda jeung kucing anjing mah mun di tangga jagaan nangoh bae mantap bisa dididik anjing jadi anjing ngoplat dua tilu anjing mah tara sare ti peuting eueuh anjing molor ti peuting eueuh ih jana mah bontak bae gogok jana mah ngagogok bae ti peuting gogok nyeun bae haji pengen dimakala besatan yo anjing kerzikir ke Allah di kala besatan man punya mantak tetangga kuari cukup kudu alaknat anjingnya kanyana. Dan lain-lain sebagainya. Oh gila jeknya teh guru aing aya nu berguru teh ti Yahudi aya nu berguru teh ti Nasrani supi mah kos kitu nang Allah aya nu berguru teh ti kitu nam ngaranna kiai Nasrani teh nam ngaranna pendeta pastor aya seorang pastor kok hebat amat lamun turun ka masyarakat dipuja-puja dihormat
dimuliakeun pohara amat padahal kafir. Nah aya naon ye di kalakuan, di tingkah, diucap, di deketan kok seorang panjang dongeng nama ngan kesimpulan nama ai mana ye bisa hebat ge di masyarakat kumaha datang ke penghormatan nu bebeakan. Oh cek mana kula mah sapoe dahar teh ngan sakadar kacang sasiki doang. Haju lapar kunaon bisa haju teu dahar lamun kula dahar leuwih ti sasiki atawa tilu panglobana eta ge kacang lamun leuwih pasti penghormatan batur ka kula kurang. Oh di dinya terletakna berarti ieu manehna tapa. Jadilah guru aing mah ai sia tapa teh hayang dihormat ku manusia aing mah ditapa ka Allah tanpa hayang nanaon. Jadi guru loba guru teh ti ucing, ti anjing, ti Nasrani, ti Yahudi dan lain-lain sebagainya. Eta nang sana ngegerakeun Allah. Jadi kadang-kadang orang kata tamuan, kadang-kadang orang deka Allah teh aya tamu nu model nu teu kaharti ku akal urang. Jadikeun kurang guru teh lain haju ngaji cara kieu pan guru supi mah tek neuleuh waduh jadi kabayang terus geusna guru teh rohna geus nyambung. Nah contoh ieu seperti jelema lamun di alam mulki geus bisa ngabaikeun mulkina yakni dunia berarti nyana geus lulus tina godaan setan. Mulki nyana geus teu hayang nanaon, neuleuh kendaraan biasa bae, neuleuh imah biasa bae, boga nyana ngurus nyana tapi biasa bae. Nah neuleuh tanah biasa, meuli biasa manehanana. Tuh komo keur henteu na geus hebat dasa keur carita ngurusan do masalah. Ngangan di hati kajahoan di hatena kumaha dicoba ku Allah nyana boga motor bener sia eueuhna paling ku batu. Lamun nyana ku tutang koteteng berarti bohong. Lamun nyana haju sapira motor boga duit meuli deui aya nu hayangan beureunanan geus masalah tah eta berarti lulus. Sia mah naon cokoteun ya Allah. Atuh cokoteun jelema mata tilok dikunci lawangna ge. Maling naon atuh batur kayaknya. Lihat alam mulki itu. Nah, kuari geus lulus ya, lulus di alam mulki geus lulus. Kuari kan geus bisa nikmat. Berarti kan asup ke alam malakut. Alam malakut teh syaitonul arifnya geus arif billah. Berarti kan kuari geus bisa di alam malakut nyana ngobrol jeung arwah. Nyana ngobrol jeung para aulia Allah nyaho ka para arwah kan ngobrol jeung kitu mah lain make bahasa pala ainun rat wala yadun tasilu ilaik kos ka Allah bae. Jadi berarti wala udunun samiat wala khatarun ala qalbi lain kudu ngobrol arwah mah nyambung arwah heureum tek ngobrol jeung arwah ieu kan batin geus batin mah teh kudu make sora. Atau lamun make suara mah, oh aja, tes di mana sih? Waduh, cina tes di alu. Ayah laun sih kan itu haju mampir kan di nelenu hajat. Hei, budak menyawali nelenu hajat. Mampir kan dia kula gagaruhun aja pendi muntah mampir kula bahaya cekan. Sebab wajib pendi tekan ketua juri dia. Diluk-lukeun sorana teh aya gede leutik eta mah ngaranna juri lain. Urang zarah ka kuburan teng leungit mata tina kahayang mata karesep mata ceulik kitu kene irung kitu kene urang zikir la ilaha illallah hiji Allah la ilaha illallah eta kan nyambung roh urang jeung roh sahibul makbarah sebab tadi geus disalaman assalamualaikum ya wali Allah Maulana Zuluin misalnya hayanya urang peureum teh nyambung ngobrol roh jeung roh urang lisanna mah la ilaha illallah la ilaha illallah roh urangna keur ngobrol seperti kos gitulah di alam malakut. Nah kuat maneh di alam malakut berarti hebat. Kumaha kekuatan di alam malakut sebab wal malakut syaitanun arif. Alam malakut eta merupakan setan ahli marifat. Lamun nyana bisa ngobrol haju bangga selesai. Lamun nyana ngobrol jeung arwah haju digunakeun lain
kehendak Allah selesai. Lamun nyana dibere keutamaan karomah ku Gusti Allah bangga dengan karomah selesai. Lamun nyana bisa napak sancang kemudian hayang nyana teh ku nafsuna ke Mekah ku nafsuna selesai. Teu meunang di alam malakut leuwih sieun ka Gusti Allah. Leuwih tadarru ka Gusti Allah. Besi salah geus dibere. Ngadoana ge, ya Allah ya Rabb, lamun memang ieu jadi bahaya ngahalangan deket abdi jeung Gusti, piceun karomah teh abdi mah teu aya lain ieu nu dimaksud. Abdi ku Gusti dibere ilmu toy deket ka mana-mana teh bisa aya lipetan-lipetan. Gusti teu dimaksud eta mah penghargaan Gusti, abdi mah teu hayang Gusti nu kitu teh ka Gusti be. Ketika manehanana hujan teu kahujanan garing bebeja mana nyahokan kamari hujan ge ayo lempangkeun teu kahujanan siapa dulu atungnya dicoret nih dicoret atuh Masya Allah kan kena golok sia jaho kabari itu Jakarta huru-hara aing dibacok aju teu nerak ya atuh ieu aing wali ya aing wali kos dieu tah eta kos kitu selesai. Lebih parah orang geus datang ke alam malakut teh ya, ia mempertahankan lillahi ta'ala. Ia supaya kadieu lillah kadieu maka aya bahasa tanpa dititah ku Allah embung. Leumpang kudu aya panitah ti Allah, ngaji kudu aya panitah ti Allah, ceramah kudu aya panitah ti Allah, silaturahmi kudu aya, ziarah kudu aya panitah ti Allah. Moal bisa nya nama ditutah dititah. Hese geus di alam malakut eta kumaha parentah Allah. Masya Allah. Nit ngaji kuari aya undangan nyana mandi heula wudu hadiah heula ke guru terus ka Kangjeng Nabi terus tadarru ka Gusti Allah. Geus aya tah perintah ner henteu kudu heuy pendi laksanakeun lumayan berkatna siapa keberkat deh mbak atuh maningan ka sumur cor ieu mah laksanakeun perintah mantap aya ulah dan lain sebagainya hese geus di alam malakut leuwih sensitif sebab kanikmatanana geus jeung Allah nyana kabeh nu di gunung ditaturun laksanakeun syariat jang umat nyana geus aya di alam malakut tetapi kita ngalaksanakeun syariat lalagaan dina syariatna geus dipake lalagaan bae ku nyana syariat tetep mantap sing serikeun jelema anu asud sebab nyana geus lalagaan nyana geus lain di alam eta tuh pasti lalagaan pokos urang kolot kuari ieu hajuna leuh budak main kaleci urang miluan kan lalagaan teh ge deuleuh teh ya bisa ngepek ya tek tuh ngepek tuh kan dedet no lalagaan doang okos guru kula di Banjar ajengan mumuk asar tah anak incuna teh kan mejeuna mararangkat teh pan main bola di hareupeun masjid nyanana kan deuk masjid mau sorban mau baju terus tah awas ka anakna teh tah ka anakna awas abah nu ngiperan jadi kiper santri kan heula kabeh woi guru urang jadi kiper pakai lalagaan kan ayo gocekeun ayo cot biasa mah kiper atuh tembak ku incuna wah lalagaan deuk mah coba eta kos kitu jadi bae sorotan santri kos kitu atuh nya geus lain di alam eta teu kebel mani urang asal berjamaah coba haji pending kos kitu lain coba main bola ayo incuna mandi ditungguan ku abah ayo main bola naon garang-garangna urang salat berjamaah marandi kabeh anak incuna kabeh hot mandi jeung penonton-penonton ditungguan ku nyana atuh nyana berjamaah jeung orok usolli neuleuh deui aya teh usolli neuleuh deui kan usolli nyana mah aya 20 kali mau usolina usolli ka di daerah rapeteun usolli aya kan nurapi usolli tah cak anakna nu geus dewasa teh batur kula tuh we budak beus malam star anak kakolot bisa wani kos gitu kula eta lalagaan woi bus malam setar usolli can jadi tuh mesinnya can panas anak eta
keur carita lalakon di Banjar beuki heureuy Masya Allah hajur dipake udang-udang nakunya emang sorban lain kolor tak jangan ngomong almarhum Masya Allah tangka harti dah kaji dinya Allahu Akbar jadi woi berangkat eta can sabaraha kan kakakna teh ajengan kakak adi ajengan kakak ngan dikakakeun saya lantaran pinter jadi kakakeun ajengan kakak teh adi padahal tapi dikakakeun lantaran membuka masalah daratan kanyana kabeh pinter yo ajengan dun aya lalayangan batur pegat lalayangan anu lalayangan etek tuh etek pepetek sama kan wah hiber secara lalayangan pegat budak kuti luar kan karolot ya teh aju kiai budak lalayangan aju pada eta benang teh gitu perebut garuling ka apa ieu kiai gede buru urang tinggal neulekeun bae tuh mun urang kapancing urang bisa ngilu jeung nyana aju memilu disikut urang nyana neta geus lain alam nyana mah atuh lakos kitu pake lalagat jadi keheurian teh geus pake lalagat ngaji nyana mah geus di sawah geus henteu kukumbah deui bedadabun sakieu teh naon karang-karangna letak ih sia batik mana letak bolokot banget kita tadi diomongkeun letak ngajina nangkup bae di majalung santri ngajajarnya nangkup cokot kitabna atuh pan ieu kotor jadi sapotong keluar sapotong ke jero awakna jadi kumaha atuh jate kukumbah heula paslon saja gila beres gaji kakak aing can kukumbah sakeuna euy pakai lalagan urang jeung serikeun silakan ye atuh geus bae disirikeun jangan mangis moalna naon nah iya kehebatan lala jalan lagi selain di dinya geus pake sisirian pake lalagaan ngaji nu hebat dah jilid kedua inget bae gua jilid kedua ieu anak ngaji pada isya kakara ke menang sabaris pareum listrik nyanana terus bae ngaji terus ke surah ke dibaca ke surah berarti talar kan atau tinggal urang bae ya kumaha mun ditah macam ke hai geus kebal da geus aya beureunan 5 jajan emang pareum jakna berarti kan meureunna pareum atuh pareum mah matak loba nu keur ngaji pareum eta nurutan eta siap Bu aya keur carita sing hade jeung ahli Allah mah kos karar itu loba heureuy nah malaku teh setonul arif nya nangis lain ngabebenah masalah fikih nya nangis lain ngabebenah salat barisan teh bapak gitu kolbu supaya ulah aya kakiaian kumaha lalagaan coba atuh nikahkeun ke Bandung bekula diajak ka ditu nikahkeun kan ngajajar urang Banjar mah kitu teh kiai hiji kedua katilu kaopat ieu kiai nu kumpang kolot teh kadua adina katilu tah ta ieu nu loba laga teh ieu nu loba laga ieu di tengah nya nah beset haji pan kopeahna kopeah hideuk diteuneunan eta teh sedok kiai ku adina diteuneunan cet jadi di dieu sedok di dieu garpu pan kabeh sareri jeung sarikeun aing naon ceuk ieu atuh lain naon ceuk nya hayu bae sih asal itu sarikeun ieu aya naon cenah leku baca mah kiai jeung kiai eta kan eueuh kakiaianana urang mah pan asa jadi kiai tak ieu ngaleungitkeun kakiaian ge hese deres du kiai ngarasa kieu lain kiai lain kiai kaha supaya DF waduh lain kiai nya ngaleungitkeun kakiaian aing ngambung di kiai-kiai mbung di kiai-kiai tah hese tah datang ka seserian dihareup seserian yang nyisirikeun ka aing naonnya nanya tak emang naon atuh nanya ka dieu mah sarua jeung bohong janyanan nu neundeunan naon sih atuh buka cek cenah teh pugu naon seserian bae duka nanya ka dieu salah nanya ka kakana emang naon luhur tah sendok gitu mana di kopeah
nyana geser nang saya lah tuh nang saha sorangan bae ngeditek itu gede ku kakana nang sorangan beureun sanuan ieu batur mah sugan jadi ribut atuh leungit ka kiaianana nu paling parah pan di ditu mun aya mobil teh digeusiana samahina atuh samahina lamun eusina misalna non gitu karena L300 teh L300 dia sian ku 25 tinggal supirna pe potong mal mobil aing aduh cekna suku ieu pahili jeung batur atuh pan suku di jero teh loba pan suku ai 25 mah pan suku aing tah lain aduh teu kuat lainna naon coba hitut hitut jangan hitut kabauan pan kabehan jangan tenang we hei boy hitut anu hitut atuh nu ngomong meureun padahal mah henteu panjana mata boy teu kira-kira atuh ribut hitut di jero kiai tinggal urang we santri anu diajakeun ku ieu seuri salah teu seuri salah da pengalaman jeung kiai ahli Allah mah kos kitu embung di kiai-kiai di mana bae embung nya nama di kiai-kiai Masya Allah karim da inget beta aya anu nyerahkeun kiai biasa pertikahan anu nyerahkeun teu bagus nyerahkeunana tapi panjang kumaha teh cek ajengan kakak dari dahar sakitu ge teu bagus panjangnya komo bagus meureun urang moal ka dahar kuari eta datang ka kuari omongan inget bae sudah tadi ngomong naon segitu gitu bagus panjang mun bagus kurang mau ka dahar lalagaan tapi bener aja orang yang seri tungtungna eta kos gitu eta lalagaan banyak namanya ngaji patul muenta geus teu nganggap kulan balik deui ki awal balik deui baca ka santri geus lain eta kolbu supaya ikhlas kumaha supaya ka Allah kumaha nu antak berjamaah lagi beda kadeleuna beda kadeleuna ngaroko bae heulanan padahal geus mulai kakana nyanan can deui berarti karkeun menangkeun pikiran jauhnya na berjamaah naon saja heula nyanan teh sakit ke kadeleuna geus pas kakara babanyo kabagian aya sabaraha santri nun can mari lu karat usolli Allah sering gitu lihat eta ai biasa bilu segala lupa sewaktu-waktu eta kos kitu ge jangan kakak gitu cici medium eta pasti keur nenangkeun pikiran daripada urang gugur apa cara si eta Allahu Akbar masa lohor 2 rakaat akad teh bener nah Subhanallahan imam deh imam keur tahiyat awal puja dari subhanallah atuh kan imam subhanallah naon ieu jaing mah teu salah subhanallah pugunya nu salah tolol teh coba lah iyalah jadi geus beres di alam mulki naik ke alam malakut di alam malakut gangguanana geus sohor geus hebat geus berkaromah bisa henteu nyana teu asa boga karomah bisa henteu nyana teu asa bisa ngobrol jeung para roh bisa henteu kahebatan nyana dianggap nanaonan eta gangguan asal boga perasaan asa aing berkaromah aing wali atuh geus selesai nu mantak moal aya wali ngaku wali aya lain saya mah kita ngaku pan yo wali geus ngawalian sabaraha kali aing orang wali nikah nah guys di alam malakut ternyata orang setanul arif tak bisa-bisa dirinya loba anu mundur deui ka alam mulki deui moal mundur deui ka alam mulki geus hebat turun deui jarang tapi sebab terbimbing jeung terpimpin kuari tinggal naik ke alam jabarut wal jabarut syaitonul wakif wallahu a'lam.